Qad aflaha man zakaha. Hak didinya domirna kana hate, jadi hartina bagja temen pikeun jalma nu geus bisa meresihan hatena. Dumasarkeun eta katerangan jelas pisan yen kunci kabagjaan pikeun manusia teh nyaeta kebersihan hate. Jadi mun anjeun hayang menang kabagjaan mangka kudu daek mersihan hate. Kahiji bersihan hate tina kamusyrikan, ulah aya dina hate keyakinan, pamahaman, pamadegan anu secara syariat jeung secara hakikat mengpar tina keimanan jeung katauhidan ka Gusti Allah. Mengpar tina la ilaha illallah. Kedua, bersihan hati tina bid'ah. Ari bid'ah teh artina nyaeta ngurangan atawa ngaluwihan kana perkara anu geus ditangtukeun ku Gusti Allah ngalangkungan hukum-hukumna. Contona Gusti Allah geus nangtukeun yen hak manusia teh sidik, amanah, tabligh, patona. Sedengkeun ari hak iblis nyaeta kidib, khianat, kitman, bilada. Ayeuna lamun maneh ngabohong artina maneh geus migawe bid'ah. Artina maneh geus ngaluwihan tina patokan anu geus ditangtukeun keur kamanusiaan. Sabab ari bohong mah, ari kidib mah eta cekatang Tuhan Allah lain pigaweun manusia tapi pigaweun iblis. Tamane migawe pigaweun iblis teh bid'ah. Sabab Allah parentahna ti Gusti Allah, parentah di Gusti Allah pikeun manusia mah nyaeta kudu jujur, kudu bisa dipercaya, kudu bisa nepikeun kabeneran jeung kudu cerdas. Atawa lamun maneh bodoh, tuluy maneh betah cicing dina kabodohanana, teu daek diajar, teu daek nuntut ilmu, nyuprih pangarti, taeta ge sarua bid'ah. Sabab maneh geus ngurangan kana tetekon anu geus ditangtukeun ku Gusti Allah. Ari sidik, amanah jeung tabligh mah dipake tapi patonahna dipiceun. Tak teu daek diajar teh, teu daek diwurukan ku batur teh, sarua jeung maneh nolak kana kapatonahan. Sabab timbulna kapatonahan teh diantarana nyaeta ku ngawurukan jeung ku diwurukan. Lamun teu kitu maneh moal nepi kana patonah. Mun teu patonah mah nangkena kadituna bakal kurung batok.
bakal terjebak dina pola pikir anu kerdil, dina fanatisme anu sempit, dina fanatisme anu buta. Islam teh jembar, da Islam anu jembar teh tong dibongsaikeun ku maneh, tong dikerdilkeun ku kabodohan diri maneh sorangan. Jadi Islam nu jembar utek maneh anu kerdil. Jadi ulah Islam di kana utekeun tapi utek maneh asupkeun kana Islam meh kabawa jembar. Artina ulah ngabatas dina nyiar ilmu. Cek kaedah nagepan undur makola wala tandur mangkola. Dengekeun maku maneh carita anana, naon anu dicaritakeunana, ulah ningali saha anu nyaritana. Sabab lamun maneh ningali kana anu nyaritana, fokusna kadinya engke aya dua alternatif. Aya mamalakna, kahiji bisa kapiheulaan ku resep, kadua bisa kapiheulaan ku ngewa. Lamun kapiheulaan ku resep, sok sanajan anu diomongkeunana teh tuluyu jeung katerangan hukum-hukumna Gusti Allah, hartina salah dina nerangkeunana, salah dina mere pamahamanana, da kusabab resep da pasti digugu ku maneh. Nya kitu deui sabalikna, lamun kapiheulaan ku ngewa, sok sanajan anu diomongkeunana teh bener tapi teu digugu ku maneh kusabab maneh ngewa ka jelemana. Teu kapiheulaan ku ngewa jeung kapiheulaan ku resep teh hartina maneh ngagambar ka manusia. Sedengkeun cek Kangjeng Nabi ari ngagambar manusia teh teu meunang, haram. Itu jadi mun kapiheulaan ku resep jeung kapiheulaan ku ngewa teh eta teh ngaranna teh ngagambar manusia. Itu jadi kudu daek diajar, nu teu daek diajar teh geus migawe bid'ah, geus ngurangan kana tetekon kamanusiaan. Kadituna engke bakal sagala diaku. Karek ngahartikeun taud, karek ngahartikeun bismillah, asa geus pangsolehna, asa geus pangnepina, asa geus pangbenerna, padahal mah can nepi. Can nepi ka mana? Nyaeta can nepi kana gawena, can nepi kana hakikatna, can nepi kana ma'rifatna. Sabab setiap aya syariat pasti aya hakikat, pasti aya ma'rifat. Jadi bersihan eta hate maneh tina bid'ah. Kudu apal kana hak kamanusiaan. Katilu bersihan hate tina aral subaha. Sing inget yen sakabeh kanyataan hirup anu kaalaman ku urang di ieu kahirupan dunya, rek nu amis rek nu pait, eta kabeh teu leupas tina kadar kagungan Allah. Hartina ulah jadi dajjal. Ari dajjal teh panonna hiji, ari panon hiji teh hartina nyabelah. Ari nyabelah teh contona ridona tumarimakna ngan kana perkara anu dipikahayang nawungkul,
ngan kana perkara anu dipikaresepna wungkul, sedengkeun kana perkara-perkara anu sabalikna anu teu dipikahayang jeung nu teu dipikaresep teu daek tumarima, teu daek hormat jeung teu daek migawena. Kanu teu saluyu jeung kahayang mah jadi aral, ari kanu dipihayang mah ridho, kanu teu dipikahayang mah aral. Eta tenggeus nyabeula pada anu teu dipikahayang jeung nu dipikahayang duanana ge ti Gusti Allah. Jadi kudu ridho duanana. Jadi Gusti Allah teh dipikaridona kumaneh ulah sabeula. Kudu sagemblengna, kudu ridho ka Gusti Allah kana papasten rek nu alus jeung kana papasten anu goreng. Jadi ulah jadi dajal, ulah nyabeula. Artina dajal teh nyaeta maneh mandangna kana perkara anu negatif teu sarua jeung mandangna kana perkara anu positif. Jadi kuduna mah mandangna kana perkara anu negatif teh sing saperti mandangna kanu positif. Hartina maneh sing sarua ridona, sing sarua hormatna, kanu positif takdim, kanu negatif takdim, lain satapa-tapa kana positifna kana negatifna, tapi di satu kangen eta takdim kanu bogana nyaeta ka Gusti Allah. Sabab hakikat nama kabeh ge ti Allah, Allah kene. Lamun kumaneh dipaido sarua jeung maneh maido ka Allahna. Nu kaopat bersihkeun hate tina angkara murka. Ulah aya gantar kakaitan kapapada manusia jeung kapapada makhluk Allah. Ulah memendam amarah ka batur, ulah aya dendam kesumat ka batur, ulah aya ujub ria takabur iri dengki jeung sajabana. Kaopat bersihan hate tina hubud dunya. Eta hate tong dipinuhan tong deusian ku rupa-rupa obsesi dina aliyah dunya. Kurupa-rupa hayalan, kurupa-rupa lamunan dina kasenangan-kasenangan dunya. Sing inget di dunya mah kabeh ge pana, mualila kabeh ge kena kurobah, kena kuruksak. Jeung sing inget yen aya nu leuwih alus batan kahirupan dunya, nyaeta kahirupan akhirat. Jadi intina mah urang kudu ngusahakeun ieu hate teh sing balik deui kana fitrahna, sing bersih deui saperti bersihna nalika datang ka alam dunya. Kunaon mersihanana? Nah aya alatna, aya likulli syai'in sokolatun. Pikeun tiap-tiap perkara aya alat nu ngabersihkeunana, aya alat pembersihna. Contona meresihan buuk ku sampo, meresihan awak ku sabun, meresihan huntu ku odol, meresihan beungeut ku pasyapom, meresihan panon ku tetes mata, meresihan yang ceuli ku katembat, ari meresihan hate kunaon. Wasaqalatul qalbi dzikrullah. Jeung ari alat keur meresihan hate nyaeta ku eling ka Allah.
Ari eling ka Allah teh eling kana naonana, kahiji eling kana parentahanana. Eling kana parentahanana artina kudu daek migawena, reksa kumaha sibukna, reksa kumaha sapena ari ngaran kana kawajiban mah eueuh alesan pikeun mundur, tetep kudu dipigawe. Kedua eling kana laranganana, eling kana laranganana teh artina kudu daek nyingkahanana. Ulah dicampur adukeun. Ye are eling kana laranganana mah kudu daek nyingkahanana, are eling kana parentah mah kudu daek migawena. Katilu eling kana kaesaanana, eling kana kaesaanana teh artina mane kudu daek ninggalkeun kamusyrikan. Kaopat eling kana kudrotna, kana irodatna, kana pitulungna, kana rahmatna, kana ilmuna, kana hayatna jeung saterusna. Artina mane kudu bisa ngaleungitkeun egosentris. Ari egosentris teh nyaeta sagala ngaku, sagala di aku. Tamane mah kudu sebalikna tina egosentris, tapi ulah aya nu di aku, hartina teu umaku teu umaing, tetep pasrah sadrah kan Allah. Kelima eling kana nikmat karunia-Na, hartina teu eureun dina syukurna. Kagenep eling kana asma'na, kana sifatna, kana af'alna, kana kodo jeung kodarna jeung saterusna. Keteranganana ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Jama-jama wariman, kudu eling marane sakabe ka kami kalawan eling nu taya wates wangenna. Jadi elingna ku eling anu sagemblengna, eling ku panon, eling ku ceuli, eling ku pangangse, eling ku pangucap, eling ku tekad, eling ku pagawean. Jadi eling galau lah, eling ku biwir hungkul, tapi afal urang ge kudu eling ka Allah. Iraha wae di mana wae keur kumaha wae, hartina kudu tetep aya dina istiqomah dina kataatan ka Gusti Allah. Artina maneh kudu bisa indit bari cicing lumampah tanpa ngalengkah. Artina sok sanajan maneh indit-inditan, tapi hate mah kudu tetep kudu cicing dina iman tauhid ka Allah. Sok sanajan maneh lumampah, tapi hate mah ulah ngalengkah tina tauhid, tina iman ka Allah. Keun bae leungeun mah sibuk jeung urusan-urusan dunya, tapi hate maneh ulah kapengaruhan ku rupa-rupa gambaran dunya. Ulah ngilu sibuk dina alia dunya, tapi sibukna kudu sibuk ngagungkeun ka Sang Pencipta dunya, ngagungkeun ka pemilik dunya anu kakasihna nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engke kadituna bakal karasa ku urang sorangan, lamun hate urang bersih. Ngadua ka Gusti Allah teh teu kudu cocorowokan, teu kudu make sapeker, teu kudu make drama jeung air mata buaya. Ayuhan nasu ba'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban, innal ladzi tad'una sami'un qarib. Manusia sing nya maneh ka diri maneh sorangan,
Saenyana maneh teh lain ngadua, lain ngondang kadat anu torek. Ngaduana maneh teh lain kadat anu jauh, tapi kadat anu kagungan sifat ngadangu jeung kadat anu kagungan sifat deukeut. Sinya Gusti Allah mah tong boro kana sora anu sagede sapeker kana utekna hate maneh ge uningaeun. Isok sanajan maneh ngadua bari ngacerit dina sapeker, ngaduana make hijib bari ngaluarkeun cipanon, tapi ari hatena kotor mah moal metu moal tobros kana ijabah anjeunna. Tapi coba lamun maneh hatena bersih mah kakara ku jorojoina ge geus tobros.